sadarang barisan salajengna kanggo panggulujeng tikadang wargi sadayana. Bagiakan samitra sadayana anu sami lumaku anu bilik bakti babakti kalemah cai nanjirkeun wawanen dina tangtosna Bung Ela kalemah cai mangrupikeun kautamian janten kabingang manah anu tanu atos wangun. Urjang sumbing kanggo Bapak Bode Sumedang Bapak Dr. Haji Yoni Ahmad Munir STMM Sumanggaling sing raos maneh. Bapak Bupati di aturanan ngandung antosna sumangga penyerahan panji Pelaton Sumedang Larang. Yang pertama dari Camat Sumedang Utara kepada Camat Sumedang Selatan, disilakan. Bismillah. Dan selanjutnya dari Polkopincam untuk menerima dari Kecamatan Sumedang Selatan diserahkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Sumedang. Sumangga.